Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya sareng simkuring mangnanang hayah urang neraskeun hanca carita dongeng Sunda dina jajara carita si Jaluk Hayam Gaib. Atuh mangga mitra urang teraskeun deui nya. Wilujeng ngadangukeun prumah. Atuh bener we mitra kaum dang tilu urang jalma teh kanyahoan dina obrolanan. Eta salah saurang di antarana teh sacarita ka baturna nya teh nu nerabah juga lah. Da selain geus apa euy. Teh lebah-lebah imahna nu dicucingan ku boga hayam si Jaluk teh euy. Nya apa we atuh bah lah. Teh si Tarman teh kapanan dulu Nabi Rumsiah nu ngadon cicing di imah Nabi Rumsiah. Kalem we bah. Kukuring kapan tadi teh basa kamarina geus ditaruntik. Malahan mah pura-pura ngadon ngopi we di warung Nabi Rumsiah. Wana mah tenang kalem bah. Geus apalah jalanna mah. Nya syukur aya kitu mah. Urang teh geus moal ngantuk deui. Ngan ka hade. Urang teh kudu waspada euy. Ulah nepi ka kanyahoan ku Rona. Cuk bah juga lah. Ngawadian ka anak buah. Naon bah? Ku kupingan Nabi teh. Mohon rana-rana kitu lah. Nah, operasi peuting ayeuna teh. Nya abah teh rek newak rana. Cek si Samu dasar rada budag. Nah, ari sia saha nu rek newak rana. Maksud abah mah kudu waspada. Ulah nepikeun ka panggih jeung Rona. Ya wae si Samun mah bah. Nya atuh bah kudu nepungan indung bapana. Ari rek karanda mah datang tuwe eta randa teh boga indung bapa. Lamun abah boga kahayang mah ulah ku cara paksa lah, ulah dipaling segala bah. Tapi kan we atuh ayeuna mah kapan rek maring hayam bah, lain rek nepungan rana kan we engke deui bah lah urusan eta mah. Cek si Samu carengkeung di bae. Hai dasar sia mah budag. Nya kapan rek maring hayam sia teh. Saha nu rek neang rana. Dasar sia mah sia saliwang jadi teh bener bah bener pisan. Nya bener teh bener naon sia teh. Nah ngarti si laing teh budak. Nya bener atuh. Ulah make dipaling. Mun nya mika hayang ka eta rana ngora mah bah. Geus we engke geus beres maring hayam. Sababaraha poe ti ayeuna ulah datangan kolotna bah. Keun we kuring daek nganteur lah. Pokona mah ulah nepikeun ka dipaksa bah lah. Tenang we tenang kalem. Hai kurang ajar sia mah. Suka kudu ditampiling ku dewek sia. Dasar budak nakar. Cek bah juga lah mimiti amak. Ari abah nya kudu asak sasar atuh bah. Tapi kan we sing percaya tang tu bakal ditampi. Moal misrek lah nya, tapi lamun ditampik mah pek we rek dipaling bae oge lah. Kuring satuju. Hai bener ieu mah colina teh geus mangpat. Kudu dirojok sia. Celina ku kaya kieu mah ku dewek Cek bah juga lamanina teh balik nyampeurkeun ka si Samud. Tapi si Samud mah hare-hare be. Ari abah nya bah. Ai dipalingna mah kudu rerencepan. Yang ulah main rontok bah. Keun we ulah kegituan isi dikebugan ku jalma salembur bah. Bener ieu mah. Guys bah, antep bah.
Keun we lah si samud mah ulah dilayanan bah ulah saruana. Nah ari abah kawasan teu apa wae atuh ka si samud. Ka si samud mah ngomongna kudu dideketkeun kana gegebirna bah. Kieu ye kudu bari digorowokeun bah. Nya geus atuh ku si laing badu. Bajaan da si budak teh tah. Dasar si torek nakar. Ku kabina-bina teuing. Hei, samud. Dengikeun sia ku maneh. Ayeuna ceuk baju gala urang kudu waspada sia ha. Are kan jalankeun rancang teh pikeun maling hayam. Jadi omat maneh kudu nurut sia. Tuturkeun we ulah loba tanya, ngarti? Ceuk si badu. Bari kituna teh bahamna teh disongokeun kana ceulina si samud. Nya tuh dewek ngarti sia. Badu. Da eta tuh tadi mah baju gala teh kadondrek. Ngakarandang ora heula cenah. Rek mau kerana kapan rek mau hayam lain mau kerana. Anya adalah sia. Da sia na we budak. Ih, cek saha budak. Sakieu jelasna. Kapanan suara maneh ge sakitu harewosan ayeuna ngomong. Kadenge jelas ku dewek mah. Atuh si badu geus teu hayang parere omong deui. Manehna milih cicing we neruskeun deui. Lampahna manehna salah kutuduh jalan da puguh geus nyahoeun lebah-lebahna eta imah. Irum sia anu keur dicingan ku si Tarman. Atuh dituturkeun we ku baju gala jeung si Samud. Barang tepi katukangan imah biru misiah kebenaran kayaan teh sepi eueuh rondah hiji ajan daya tak meureunan kaparengan keur ngurili kebenaran keur teu ngurili eta ronda teh kadon caricing bae di posna tah ieu bah imahna bah kaosna bae hayam teh ditunda di jero pawon bah tangtu di jero pawon teh aya paranje dari luar mah eueuh kanang hayam bah. Nya hasok ai kitu mah. Mane kudu siap-siap asup ka jero. Dengan omat pastikeun heula kayaan pangeusi eta imah. Nah geus harehes. Urang kudu hati-hati. Hanya siapa lah, keun sing percaya ka kuring. Katayep. Si badu teh ngadeukeutan jendela kamar. Nu maksudna marek ngadenekeun kayaan di jero eta kamar. Tetela geus kadenge nyelegrek-kerek. Tapugu biru misia jeung si Tarman teh keur meujeuhna salare tibra. Atuh ari geus sidik aman mah. Katayep si badu muru deui ka tukangeun imah. Manehna teh ngadeukeutan panto dapur alias pawon. Ku siwel ngaluarkeun peso balati. Eta panto teh kabeneran. Panto dapur teh ditulakan ku tulak panto nu biasa mangrupa balok kayu. Tapi ukur hanya ditulakan ku tulak biasa. Gampang nakar pikeun si badu mah. Dan geus tuman manehna mah ahli nakar. Prai panto teh geus bisa dibuka. Sup bae atuh eta si badu teh ka jero pawon. Sakedapan manehna teh can waka lakukeun tindakan. Culang cileung kebenaran di dapur teh rada caang daya cembor. Breh katingali aya paranye. Atuh gura giru manehna teh ngadeukeutan eta paranye. Ieu paranye teh jiga nama masalah deui. Tuna di jero paranye hayam teh nya lah. Cek eta si badu ketayep. Manehna ngadeukeutan eta paranye. Bener we dina jero paranye teh katingali aya hayam bangkok. Moal salah deui eta hayam teh nya eta si jelug teh. Atuh si badu manehna gagancangan muka panto paranje koromang newak si jelug nu keur katingali peureum kawas anu keur hees. Gep wae beunang ditewak ku si badu ketayep. Si badu teh kaluar ti jero pawon. Lakadalah sia beunang sia. Aduh bener. Aingan kasohor hayam teh meni berat kieu. Gede jeung jangkung ieu begede jeung jangkung. Aduh. Hasil euy lah. Tang tuh sia. Buka menang bayaran gede lah. Cek si badu manehna teh bari gegerentesan we sorangan. Bari nyampeurkeun deui ka lebah-lebah juga lah. Kitu deui si Samud anu keur narungguan ti dukangeun eta imah. Barang tepi pok si badu teh harita cacarita. Hayu bah. Geus hasil ya. Ena urang ngejat tinggalkeun ieu imah.
isi kabur kanyawan bah. Nya alus euy. Teh lah geus hasil. Ayo euy, ieu mah urang gagancangan tinggalkeun ieu tempat euy. Atuh tiluan teh ting ketaya prarencepan bae ngajauhan imah Nabi Rumsiah. Di barungkuha teh anu barunga. Pagaweana teh geus hasil. Barang anjog kalebah tempat nu aya tangkal calingcing. Ditukangeun marena teh dak lumadak aya sora anu tumanya. Oi, saha oi. Eta wayah kiwari kukurunuan di dieu euy. Ceuk eta sora anu tayalianti kabeneran ronda anu keur ngurilingan lembur. Puguh we atuh kadenge kitu teh bah jugalah saparakan careuas ngan beretak wae lumpat satarikna. Kukurubutan kanu bala nganyingkahan eta ronda. Atuh keur eta ronda teh manehna teh kaget pisan nyaksian tilu urang jalma anu tanya kala-kala lumpatan. Geus teh gue moal bawa cenah. Jalma teh nu tiluan teh jalma jahat. Kala-kala lumpat geuning. Ngaranna cenah. Anya jeung jalma jahat. Cek eta ronda. Kurunyung atuh baturna nyampeurkeun. Aya naon, Kang? Kawas anu tempoan. Puguh ge kuring nempo. Aya jalma tiluan mantap curigakeun euy. Kira aku ya kiwari kukulunuan da dieu. Jeung ditanya teh kala-kala lumpatan euy. Geus pasti jalma jahat eta mah kajah. Jalma jahat. Geus masalah deui jalma jahat eta mah. Ayo tuh, urang udag euy. Ka mana lompatna? Ceuk baturna. Ka itu tuh. Kan lo bala geus jauh manten beureun euy jeung sangeuk deh kudu kukurbutan gudag-gudag. Ka itu mah. Dawek mah keung. Anya geus atuh euy. Akhirnya mah geus we urang balik di kapos euy. Urang laporan. Kudu laporan ka anu sejen. Ternyata lembur urang teh geus kadatangan nu jalma jahat. Masalah. Jalma jahat eta mah euy. Ari ditanya langsung lumpat mah. Tapi aku orang lembur dia mah bertanya kitu teh pasti nembalan euy. Kitu euy hayu atuh mah urang bebeja we kanu sejen. Si maran teh geus ngalakukeun tindakan kejahatan. Anya hayu bener pisan euy, hayu Kang Kapos. Atuh eta ronda teh nu nalah Ocang jeung Uden. Manehna teh balik deui ka pos, rek laporan ka baturna. Keun tunda eta dua urang ronda ayeuna mah urang caturkeun di bah jugala jeung dua baturna. Barang tepi ka hiji tempat anu rada anggang ti tempat anu bieu. Jeung deui geus karasa cukup aman jeung jauh. Eta bah jugala teh ngeureunkeun lengkahna. Ngeureunkeun lompatna. Geus aman euy. Tinggalin mah teh kawasan nu mudag euy. Anu mah cicing euy. Aduh, ieu napas geus. Napas geus capek aduh. Alah eungap. Anu urang sase we leumpang euy. Ceuk bah jogala katingali manehna menereng haperanju. Anya bah, geus aman lah. Patekuhan teh beut aya ronda sagala atuh euy. Naon euy? Dewek mah kaget puguh ge. Bet kalumpatan. Aya jurig. Aya naon atuh teh euy? Aya ronda sia belegug. Papanggih jeung ronda. Eta abah. Keukeuh. Aduh. Hayang karana deui pira aku kudu balik deui mah. Kapan geus jauh urang teh teh bah. Keun we engke beurang ari abah sok keukeuh teuing atuh. Hayang karana wayah kieu. Ceuk si Samud manehna mah. Keukeuh we. Nyangkana teh bah jugalah hayang ka nyirana. Teuy sia mah. Tas bah. Samud sia. Tadi teh matak lompat teh lain aya jurig atawa lain bah jugalah arek ngaranna sia. Dengekeun si gegebir sia teh dengekeun. Tadi teh aya jalma anu ngagerowan ka urang. Rupanya ka urang. Eta jalma teh tajalin teh ronda. Geus pasti ronda euy.
Paingan atuh, aduh. Nya untung we urang teh kaburu lompatnya lah. Betekuhan teh atuh kanyahoan corona lah. Ah, Nya menggeus we aya mah hayu aya nama urang nuliskeun di lambah euy. Ngarah gancang nepi. Keun lah aya nama Jongjon. Kapan? Geus jauh ronda ge semua ngudag. Geus Jongjon ieu hayam teh geus beunang. Kari isukan we. Kusia bikeun ka Gandali euy. Kapan manehana nalin? Anu butuh hayam ieu teh euy. Bener bah, pokona mah bakal dibikeun ka Gandali. Tangtu urang bakal menang bayaran anu mahal. Kapan Gandali teh manehna teh kataji pisan teh ku hayam ieu si Celuk teh tah. Sabab ieu teh hayam juara, hayam hebat. Tah kitu bah. Tangtu urang teh bakal menang bayaran anu gede pokona mah lah. Kamu cek ieu hasil. Syukur aya kitu mah. Ari geus jelas mah. Atuh ari geus kitu mah tiluan teh gagancangan we leumpangna teh. Nu dipimaksud marek ninggalekeun eta patempatan. Tapi mitra kaum dangu kakarau ge sababaraha lengkah. Dak rumadak hayam nu keur dekekelek ku si Badu teh leupas. Da eta leungeun si Badu teh dipacok ku si Jeluk. Kacok. Aduh. Nanonan sia? Patmacok sagala sia ha? Jeleng atuh si Jeluk teh kiwari mah geus leupas. Puguh we baju gana teh mani kaget pisan. Ari sia. Beut dilepaskeun hayam teh. Ih, lain dilepaskeun bah. Leungeun kuring dipacok. Aduh, kasabelan teh hayam teh ka papacok ieu ya. Geus atuh pirag dipacok ku hayam. Hasok tarewak tewak. Bah juga lah marentahkeun debikeun ewak di eta si Jeluk. Barang rek ditewak ku si Badu jeung si Samud. Bisa katingali sorot panon si Jeluk teh ngempur hurung kayaan di tempat teh jadi matak pika keungeun. Da eta we angin mani tarik nyeorna teh. Seor. Sora anjing babaung matak muringkak bulu. Tapi keur maranehana mah teu matak mangaruhan. Teu matak kapangaruhan maksudna teh. Sabab baranna mah kapan geus biasa. Tuman cicing di tempat anu sanget, di tempat anu hara-haraeun. Jadi lamun ningali kayaan kitu teh geus biasa. Jongjon we si Badu jeung si Samud teh keur taki-taki pikeun newak eta si Jeluk. Sok Samud euy. Tewak sia kade ulah bikin kabur sia. Kade euy. atuh da sia mah. Bet dilepaskeun sagala atuh. Jadi we kudu ditewak deui. Lain dilepaskeun sia tapi leungeun dewek dipacok tadi teh euy. Naon atuh da maneh mah bet eueuh gawe. Hayam teh dicolok bol. Nya heueuh ari dicolok bol na matang tuwe amekeun masih macok. Nah, atuh buat pengangguran colok-colok segala ieu maneh lah. Nya tah. Dikieu jadi aya leupas. Aduh. Dasar si mah budag. Lain kitu sia deuleu. Geus untung ka mana karep nyarita teh. Hasok tewak si Hatap, hasok. Jeleng atuh duana teh ngapung si Jeluk. Tapi ngan sakilat di luar dugaan. Si Jeluk teh ngagalaprak saterusna mabibintih jeung sisi. Ka si Badu jeung eta baturna. Eta si Samud. Galaprak. Ceprot, gapruk. Aduh. Duana pating kocak. Sabab kabeunanganku panarajang si Jeluk. Ketinggali si Badu teh panona teh kiwari mah bocos kitu di si Samud jelina mani rawing meureun di pacok ku eta si Jeluk. Puguh we ningali kitu teh bah juga lamani kagetna ka. Nah kunaon hari maneh teh bet eleh ku hayam sagala sia. Paling si aku abah urang tewak. Kajereng kiwari mah bah juga lah anu rek newak si Jeluk. Tapi orok kaya nasibna ge sarua. Gerakan si Jeluk anu cepat naker nyaho-nyaho geus ngagalaprak kana beungeut bari macokan kana sirah bah juga lah. Aduh. Bah juga lagi manehna ngoceak karasa nyeri. Si Jeluk ningali tilu musuhna geus kabeunangan.
beki garang bae pilih genti ngakelaprak pipintih jeung sisiih ka tilu urang jalma nu jadi musuhna. Malahan ayeuna mah cekerna teh ngacebrodkeun anggahota badan bah jugala si Badu jeung si Samud. Balukar mitra atuh tenggelan si Jaluk teh pikiran da eta we tiluana teh nandangan tatu anu kawilang parna naker. Akhirna mah tiluana teh geus ajal binasa ngagoler di eta patempatan. Atuh ari geus ningali musuhna tinggal loler bari baloboran ku getih mah. Sakumaha biasa si Jaluk mah nguyup getihna. Ari geus ngarasa wareg mah nguyup getih eta tilu urang jalma. Si Jaluk teh ngejat ninggalkeun eta patempatan. Manehna rek muru deui balik ka lembur Cihonye. Rek muru asup deui ka imahna Birumsia. Di eta tempat katingali layon tinggal oleh rendakayan matak baluas anu nempona. Lamun sig aya jalma nu nyaksianah moal teu tingpi kidi. Tetela teu ilahar jeung teu disangka. Si Jaluk mangrupakeun hayam biasa ari katingalina mah. Tapi bisa mateni ka jalma. Kawan tu mibanda keanehan teu kawat hayam-hayam pada umumna. Kentundang ngeunaan eta tilu layon anu tinggal olerah di hiji tempat anu teu jauh ti lembur Cihonye. Kiwari mah urang caturkeun deui si Jaluk anu kiwari manehna teh balik ka imah. Kiwari teh geus tepi ka imahna Birumsia. Koloyong atuh si Jaluk teh asup we ka pawon. Jeleng deui manehna asup kana paranye. Geus kitu mah si Jaluk teh peureum. Kawas eueuh kajadian naon-naon wae manehna neruskeun deui hehesna. Kayaan peuting anu beki peuting bae. Kul kadenge we sorajang kecih-cih ciang-ciang jeung cari cangkas. Kayaan di lembur teh beki tiis jeung karasa tiris. Ayeuna mah urang kocapkeun ronda teh anu manggihan tilu urang jalma anu tingkulunu dihandapkeun tangkal calincing teh. Eta dua urang ronda teh kiwari geus tepi ka pos. Puguh we atuh ngadenge laporan ti eta dua ronda teh. Mata kaget naker. Pok atuh harita teh. Pak RT teh tumanya aya naon jang? Nah bener aya tilu urang jalma nu kukulunuan di lembur urang. Bener pisan teh. Tadi teh aya tilu urang jalma ceuk si Ocang mah anu kukulunuan. Utang tuh pasti bukan jalma jahat. Aya ditanya langsung lompat mah. Loros Pak RT. Itu pisan. Waktu kukuring ditanya teh kalah ka baretak we lompatan. Masalah deui eta tilu urang jalma teh jalma jahat. Pamak kitu mah urang ulah cicing ya. Kudu caringcing pake kancing, saring set pake ikat. Hayu ayeuna mah urang nguriling ya. Urang ngontrol lembur bisi eta tilu urang jalma teh geus ngalakukeun tindakan kajahatan. Ngaguna sika ka urang lembur. Nyalolos pangolot haju we atuh ayeuna mah. Bot aya bae nya. Ada masalah deui. Lamun ditanya, diberi lumpat gitu mah. Moal bawa. Teh jalma jahat dari warga lembur urang mun ditanya tentang tubakan embalan. Cik Aki Sumarna manehna ge buka kayakinan. Yen eta tilu urang jalma anu kapanggih ku si Ocang teh. Aya anti jalma jahat. Atuh ari geus kitu mah Pak RT ngajak kabaturna saparakan pikeun ngurilingan lembur bari ngontrol kayaan lembur. Atuh kadenge kiwari mah koh teh ditihtirekeun ditakol nah warga lembur Cihonye teh nyararing ulah sari blating sarena. Tapi tetela ari geus dikontrol mah kejadian naon-naon dalamun aya kejadian anu matak anya curigakeun atau kejadian anu matak
ngahebohkeun di eta lembur. Tang tu warga lembur ge meureun aya nu laporan atawa anu geus aya kalengitan. Tapi ieu mah eueuh naon-naon. Atuh ari geus kitu mah Pak RT teh ngajakan balik deui we ka pos. Geuning. Urang geus dikontrol mah eueuh naon-naon. Ngan bisi can kanyahoan ye. Bisi we nu dipalingan can sadar. Ayeuna mah urang balik deui ka pos. Tetela geus eueuh hal-hal anu nyurigakeun ye. Nya mangga atuh Pak RT. Aya mangga. Mangga Pak RT mangga. Mangga. Atuh geus kitu mah bring bae. Pak RT kairing ronda teh balik di kapos. Ayeuna mah mitra kaum dang urang kocapkeun dina wanci isuk-isuk. Si Tarman teh kakara hudang tina sarena. Kitu deui beureum siah katinggal geus biasa we tatahar. Pikeun muka warungna. Pok atuh harita teh si Tarman teh carita. Aduh, nah atunya pas bieu ka pawon eta paranje teh kawas geus aya nu muka nah ku pipi kitu dibuka Pak eta tulakna atuh. Ih nyanda ujang. Ibi macan nyabak-nyabak si jalug. Can maraban kitu deui jan ningali si jalug. Nah kumaha kitu ujang? Anya atuh kaget. Sapa paranje teh geus teu ditulakan atuh. Jeung deui panto pawon teh muka. Tulakna geus aya anu ngadobrak atuh. Eueuh. Nah bener kitu ujang. Bener atuh bi, bener. Mun kitu kayak kitu mah. Anya kayak urang teh geus aya dama jahat, babang geus aya bangsat. Bisa jadi atuh. Tapi geus nyokotna nahaon atuh kapan eueuh anu leungit atuh bi. Anya ujang da kela atuh kena urang pariksa heula. Ka kamar bisi we. Heuh aya nu kalengitan kitu. Atuh jung harita teh birum siang ngaloyong ka kamarna. Ngerikan banda manehanana, perhiasan jeung sajaba rupa atawa duit jeung segala rupa. Tapi tetela eueuh anu coceng, eueuh anu leungit. Koloyong atuh nyamperkeun ka si Tarman. Alhamdulillah ujang tetela eueuh anu kaleungit leungit kitu tah. Nah, naon atuh nya eta teh? Dama jahat teh bader. Asup ka imah urang gitu. Moal kitu rek maling si jalug mah ujang. Bisa jadi atuh bi. Anya rek maling si jalug tapi naha. Teh tulus atuh. Nya alhamdulillah syukur ujang. Tetela anu kurang diobrolkeun teh tetela. Aya jalma jahat anu geus nyaho ka si jalug. Hayam anu kasohor urang tuh pada mikah hayang ujang ari keur pikeun nu rasa padu hayam mah. Sing hade urang kudu waspada ujang, kudu bisa ngajaga si jalug. Cek di rumsia. Nya atuh bi, nya. Urang teh kudu waspada tapi tenang bae atuh. Da si jalug mah tetela salamet atuh. Atuh hiji kitu mah birum sia geregreg. Da tetela si jalug teh teu beunang dipaok ku bangsat. Sok sanajan kanyahoan ka imahna teh geus kadatangan jalma jahat. Teu loba catur. Birum sia teh manehna teh muka warungna dibantuan ku si Tarman. Ayeuna mah urang caturkeun deui wanci pabebeurang. Guyur harita teh salalembur. Gujrut sabab teu jauh ti lembur Cihonje teh cenah kapanggih aya 3 layon. Dina kayaan anu bangetak baluas anu nempon. Baloboran ku getih jeung katingali. Awakna teh raca jeung aya nu bocos panonna mah jeung anu tarangna katingali beulah. Puguh we atuh pikeun warga lembur Cihonje teh mata kaget. Kata kejadian teh kawas anu pernah kejadian ku si Cunyoh Beheren teh. Ujug-ujug ojo-ojo geus ngagoler dina kayaan ajal binasa. Bapak teh ngarasa heran ye. Nah, bet bisa aya kejadian nu saperti kitu nya. Cenah maka panggih ku nu kelas 10. Cenah tilu urang jaman nu tinggal oler di tempat anu hara-haraeun ye. Nya kumaha eta teh Pak RT? Nya buku kuring ngadenge ya. Bet aya jabay atuh kejadian teh nya.
kawas kejadian nu kungsi kaalaman ku di sisi lembur teh geuning minta sisi nyobaran nu payahna teh sarupa kitu hanya ya bapak ngarasa kaget as aya Rajapati anu saha atunya anu geus ngalakukeunana kajamjang talang geus tah kurunjung atuh paolot nyampeurkeun aya naon ieu teh bet ieu RT iya teh nya para olot loh buku ge nah terang gitu tadi tempat anu jauh ti lamun urang aya 3 urang jalma nu geus aja binasa dina kayaan matak baluas kawas sisi nyobaran teh aya bet kitu nya geus aya dewe urang teh kudu waspada jang ka hadap oma tingkatkeun keamanan lembur bisi aya mau ngamuk gajah mata bisi aya jalma jahat anu matak ngabarubahkeun kayaan lembur ngaganggu nasika keamanan ieu lembur pugu kayak gitu bolot penting teh malahan masih Ocang mangihan tak cenah 3 urang jalma nu kulunuan ari tanya teh kalah kalumpat suka mah kitu urang teh kudu leuwih ningkatkeun garonjatkeun keamanan lembur hade ronda kudu waspada jeung iatna ulah nepi ka colongan tapi kumaha eueuh anu kalengitan nya ari nu kalengitan mah teh aya di teh polot alhamdulillah kukuring tadi papai ka tiap imah bisi aya nu nyurigakeun tapi tetela kejadian anu matak barubahkeun ieu lembur nyawa nu kapalingan tak kitu nya syukur ai kitu mah ngan kadewe sing hati-hatinya cerita paolot ngawadian ka Pak RT jeung warga lembur anu sejena atuh ngeunaan eta kajadian teh lain ngan ukuri lembur Cihonje wungkul tapi di lembur-lembur sejena oge matak ibur tetela 3 urang jalma nu kapanggih layona di deket lembur Cihonje teh matak aneh can kanyahoan kusaha sana jalma anu geus ngaroga hala tuh pikeun gandali mamanehna teh mata kaget saprak nganyaho yen eta 3 urang jalma teh diantarana nyaeta jalma anu dititah ku manehanana pikeun maling si jeluk teh nyaeta jalma anu dititah dibayar lamun hasil maling si jeluk tapi tetela cenah geus gagal malahan mah kiwari geus jadi layon jeung 2 urang baturna tah si Badu teh teu bisa nyumponan kana kahayangna juragan Dali euleuh mitra wakos parantos teu kapan atuh urang teraskeun dina seri anu salajengna atuh mang pamit nganuhunkeun kana sadaya perhatosan hapunten tina segala kekirangannya tong hilap di like di komen utami nama di subscribe bantu di subscribe supados emang tetap eksis channel emang majengnya supaya emang teh tetap tiasa midangkeun dongeng-dongeng Sunda emang karangan emang nyalira atuh emang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak